Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang ojek ngonten deui. Raksa lampah, raksa bahasa, raksa tata krama, raksa sagala rupa. Ngarah naon? Ngarah hade ka jelema, ngarah hade ka makhlukna, ngarah hade ka Gustina. Ku sabab naon? Ngarah hampang sagala rupana, naon urusanana, boh tina sagala rupa kasulitan terjadi dihampangkeun gitu. Kudu sing hade jeung sasama jalma, kusabab naon? Lamun hade jeung sasama jalma teh urang biasana tara hese lengkah. Lamun jelema anu loba dosana tong boroning ngalengkah meureunnya pola pikirna ge pasti geus buntu biasana gitu. Kecuali jalmana ku Allah dipaparin kalancaran tina ngalakukeun dosana. Tapi naudzubillahi min dalik lamun orang dipaparin gampang kana dosa kusabab naon? Eueuh keimanan jeung katakwaan kanu ngaranna ka Gusti teh gitu. Eueuh. Urang masing dijauhkeun tina kalakuan atanapi hal anu sapertos kitu nya disebutna dolim teh meureun. Urang mah kudu sing hade ka makhluk Allah oge. Kusabab naon? Biasana lamun hade jeung makhluk teh sok gampang karena segala rupa gitu. Boh usaha, boh naon anu jadi masalah biasanya digampangkeun. Tara dilieur-lieur. Sing hade we gitu intina. Ya sakitu meureun ti pusat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.